Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun hanca ngalogat kitab Al-Hikam halaman 60. Innama ja'ala ad-darul akhirah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Innama ja'ala pastina ngajantenkeun Allah ta'ala ad-darul akhirata kana daerah akhirat, mahalan kana tempat li jazai ibadihi pikeun wawales pirang-pirang atana pikeun ngabalesna pirang-pirang hamba Allah al mukminin anu iman kabeh. Li anna hadihi dar karana saestuna ieu tempat tegasna dunia la tasa'u eta temahi ieu hadihi dar makana perkara yuridu anu ngamaksud Allah ayu tia kana yen masihan Allahum ka ibad min anwa inna imi buktina pirang-pirang warna nikmat hisan mungguh hisi wala maknan sareng henteu mungguh makna. Amal awalu anapun ari anu awal pali anaha tah eta saestuna hadihi dar dunia doikotul aktori eta rupek pirang-pirang pajajahanana wayuti sareng bakal maparin saha Allahu Gusti Allah li ahadil mu'minina ka hiji-hijianana jalma mukmin kabeh fid daril akhirati di daerah akhirat fi milki wahidin dina ngamilikna hiji jalmi minhum ti mukminin masirota sab'imi ati amin kana lalakon 700 tahun kama seperti perkara waroda anu tos datang emak fil khobari dina hadis pama maka ari naon dhannuka eta prasangka anjeun sangkaan anjeun bihawasihim kajalmi anu alim patadiku atuh rupek lama halata misti naon masapatu dunia lalakon dunia an kuliyati jazaihim tina sakabeh wawalesna mukminin wa masani jeung anapun ari anu kadua fali anna dunia ta eta saestuna dunia mausumatun eta anu dicirian bidana ati kuhina wa naksi sareng kurang wal asya'u sareng ari pirang-pirang perkara alati anu yatana amu anu bakal ninikmatan bihakulati saha ahlul jannati ahli surga umurun eta pirang-pirang perkara syaripatun anu mulia rofi'atun anu luhur kama seperti perkara jaa anu sumping emak fil akhbari dina pirang-pirang hadis ana maudi asautin eta saestuna tempat nyimpen pecut fil jannati di surga khairun eta leuwih alus mina dunia tina dunia wa ma sareng perkara pihanu tep madina dunia wa inna nuro suwari hauraa sareng saestuna cahaya geulangna bidadari yat misu eta nyuremkeun itu nur
suwari hauro nuro samsi kana cahaya panon poe. Wama sareng perkara asbaha nu nyarupaan ma hada kana ieu nuro suwari hauro. Wali anau sareng saestuna Allah ajalla eta ngagungkeun Allah aqdarohum kana pirang-pirang martabatna mukminin. An ayu jazi tina yen ngabales Allah him ka mukminin fidarin di hiji daerah labaqwa anu teu langgeng eta tetep laha pikeun dar. Li anna kulama kana saestuna saban-saban perkara yapna anu bakal ruksak ma wa intola jeung sanajan panjang atanapi lila naon muddatuhu mangsana ma pala saya maka teu aya naon-naon eta tetep bal atau balikta maparin Allah hum ka mukminin alhuluda kana langgeng pina imi dina kanikmatan wal baqwa sareng tetep alhuluda wal baqwa sareng tetep ada iman langgeng fil mulkil mukim dina karajaan anu tetep. Man wajada benten makalah man wajada samrota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajil. Man sahajalmi wajada nu mendakan man minal muridin ti sawarehna muridin samrota amalihi kana buah amalna man ay minal halawati tegasna buktina lejat bihi dina amal wana imi sareng nikmat bihi ku amal ajilan halna gancang aipid dunia tegasna di dunia bahwa ta'ari iman wajada samrota amali dalilun eta anu nuduhkeun ala wujudil qabuli kana ayana ditarima ajilan isukan ay qabulillahi tegasna nampina Allah lahu kana amal. Qala ada usaha Abu Turab idza sodaqo di mana-mana bener saha al abdu seorang hamba fil amali dina amal wajada tah mendakan man abdu nu caket wajada tah mendakan abdu halawatahu kana lejatna amal tanapi kana enakna amal kana amisna amal qabla aya amala dina samemeh yen midamel abdu hukana amal wa idza ahlaso sareng di mana-mana ngaikhlaskeun abdu pihi dina amal wajada tah mendakan abdu halawatau kana amisna amal wakta mubasyaratil amali dina waktu nandangan kana amal. Wal amalu sareng ari pirang-pirang amal al mausufatu anu disipatan bihadhihi sifati ku ieu sifat makbulatun eta anu ditarima bifadlillahi kalawan kurnia Allah atanapi nugraha Allah wa qabulullahi ta'ala sareng ari nampina Allah ta'ala li amalil abdi kana amalan seorang hamba wa ridhahu sareng ridona Allah bihi kana amal huwa eta ari qabul sawabuhu eta ganjaranana amal al muajjalu anu digancangkeun wadalika sareng ari itu qabulullahi alamatun eta ciri ala wujudil jazai kana ayana wawales alai kana amal fidaril akhirati di daerah akhirat kama seperti perkara sayatin bakal datang mah wa idza wajada sareng di mana-mana mendakan abdu tilkal halawata kana itu lejat amis
layam bagi maka temesti tepantes naon aya kipayan cicing abdu ma'ahasar tanah halawah walaya proha sareng yen teu bungah abdu biha ku halawah walayaskuna sareng yen teu condong eta mah sanes cicing tapi condong abdu ilaiha kana halawah wakada jeung eta nya kitu deui layam bagi teu mesti teu pantes naon ayak sida yen ngamaksud abdu bi amalihi ku amalna abdu husulah kana hasilna halawah hayang halawah cenah teh teu pantes ulah kitu. 5 karena perkara piha anu tetep madina halawah minaladzati tina enak wal hadis sareng bagian nafsu faina dzalika maka saestuna itu ayak sida mimma eta tina sapaina perkara yakdahu anu nyacad ma fi ihlasi ibadati dina ikhlas ibadahna abdu wasidqi iradati sareng bener pamaksudanna abdu wal yakun sareng kudu buki naon itina uhu ngenya teh perhatianana abdu biha kana halawah litakuna eta supayan bukti halawah mizanan eta jadi timbangan li amalihi kana amal-amal kana pirang-pirang amalna abdu wa tashihan sareng ngesahkeun teh memperbaiki li ahwalihi kana pirang-pirang tingkahna abdu pakot wungkul benten makolah ida arodta di mana-mana ngamaksud anjeun antaripa kana yen nyaho anjeun kodroka kana martabat anjeun indahu mungguh Allah hal anta nahari anjeun minal makbulina eta ti sapalihna jalmi anu tampi kabeh asu ada anu bararagja au minal mardudina atawa ti sapalihna jalmi-jalmi anu ditolak kabeh al askiyai anu carilaka fangdur tak kudu mikir anjeun pima dina perkara pimada dina naon yukimu netepkeun Allah ka anjeun min taatin bukina taat au didiha atawa lalawanana taat paman tasajal makana nu bukti eman min ahli saadati eta ti ahli bagja wal qabuli sareng ditarima istamala tah migawekeun huka abdu saha maulaka man huka man sa maulahu pangeran man pima dina perkara yurdi anu ngaridokeun ma huka maula anhu ti'man min anwa itaati buktina pirang-pirang warnana pirang-pirang taat waman sareng sajalma kana nu bukti man min ahli syaqawati eta ti ahli cilaka istamala maka ngagawekeun Allah midamelkeun Allah huka man pima dina perkara yushitu anu ngabendukeun ma huka Allah alaihi ka man min anwa ilmu khalafati buktina pirang-pirang warnana nyulayaan kana sara wahada sareng ari ieu idarot antari pakodroka makalah nuluhur yunasibu eta mantesan hada al amata kajalma bodoh wa amal hosotu sareng anapun ari jalma anu khusus payuqalu maka diucapkeun pihi dina hosoh naon in arodta lamun ngarepkeun anjeun ngamaksud anjeun antaripa kana yen terang anjeun kodroka kana martabat anjeun
ay manzilataka tegasna kana martabat anjeun indahu munggu Allah. Hal antana hari anjeun minal muqarrabina eta ti jalmi anu dideukeutkeun kabeh. Aula atawa lain muqarrabin. Fangdur tah kudu mikir anjeun fi madza dina naon yuqimu netepkeun Allah ka anjeun. Ayuridu tegasna ngadatangkeun Allahu kanaza ala qalbika kana hate anjeun min idraki jalalatihi buktina mendakan kana keagungan Allah wa udmati jeung tegasna keagungan Allah. Qala ngadawu alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arada ay ya'lama manzilata indallah falyalam manzilatallah min qalbi. Man sajalmi aroda anu ngamaksud man ay ya'lama kana yen uninga man manzilatahu kana martabatna man indallahi mungguh Allah falyalam tah kudu nganyahokeun man manzilatahu kana manzilatallahi kana martabatna Allah min qalbihi tina hatena man. Wallahu alam. Kantun mata razaqaka ta'ata.